Waalaikumsalam. Hatur nuhun kanggo waktosna tos kersa diwawancara ku abdi. Tepangkeun abdi Safana Azahra di kelas 10 MIPA 4. Abdi di SMA Negeri 3 Bandung. Iya. Di dieu abdi bade terang kumaha ngawitana ibu tiasa janten desainer kebaya. Hatur nuhun patarosana. Abi Nina Gantini tapi dipanggil biasana teh Tinong. Ngawitan bisnis ieu diajar heula pola kebaya karena ya eta kebaya teh kan ti leluhurnya janten kedah di memulai ku orang Sunda. Kalersan ilmuna ti Pak Uye anu tos kasohor di Bandung di Jawa Barat, kojona kebaya Bandung gitu. Oh, jadi ibu tuh diajar desainer kebaya tuh di Pak Uye Kejaksaan. Dari sana ibu belajar, ibu diajar ngedesain pola-pola. Pola kebaya khususna gitu. Abdi Niki Bu. Abdi bade naros. Naon anu ngadorong ibu ngadesain khusus dina kabaya? Kabaya teh waktu ngawitan bisnis masih jarang janten abi ngerasa terpanggil kedah ngamule warisan ti leluhur sareng deui setiap istri di Bandung di Jawa Barat pasti kedah ngangge kebaya di acara-acara anu paling diinget di kehidupanna sapertos pengantin, nikahan, wisuda janten kebaya pasti diperyogikan gitu. Mohon Bu, abdi bade naros deui. Mohon. Salami ngadesain, aya teu hal anu jadi halangan ibu salami ngadesain teh? Dina ngadesain kadang anu pesen hoyongna katingali alit tapi jalmina ageng gitu janten eta carana kumaha supaya kahoyong anu mesen tiasa diwujudkeun janten kebaya teh kedah sae ti awalna tina pola teras milih bahan oge kedah leres-leres janten apa sih kedah iyalah namina teh aya ilmuna sagalana oge mohon janten ya halanganna biasana tina anu pesen kadang tidak sesuai teu sesuai sareng iya model nu dihoyong tapi janten jalmina ageng gitu janten sok iyalah janten halangan gitu. Abdi Fatana Ghazali di 10 MIPA 4 bade naros Bu. Desain kabaya mana anu berkesan dugi ka ayeuna? Desain kebaya pernah abi ngedesain kebaya terpanjang sedunia. Kaleresan tinong kebaya anu nyepengna ekorna sampai ke 60 meter. 20 meter. Mohon itu anu paling berkesan karena masuk rekor dunia gitu. Membanggakeun atuh punya. Mohon alhamdulillah. Kumaha rasana satos karya ibu dipikawanoh ku balaria? Pastina syukur atau tapi eta teh dicapai teu gampang gitu janten dia namina teh sadayana kedah aya perjuanganna gitu. Oh iya Bu. Mohon. Turun Bu. Salam sunah. Ibu
Waalaikumsalam. Abdi Umar di kelas 10 MIPA 4 samain tilu Bandung. Abdi rek naros. Abdi bade naros. Bu, naon wae nu janten kasulitan nu paling karaos di bisnis desain kabaya sapertos ieu. Mohon kasulitan komo ayeuna nya masa-masa pandemi kebaya khususna dunia nikah seueur dilarang janten abdi sebagai anu di bisnis kebaya kedah muter otak janten halangannya ya ayeuna omset menurun tapi beralih nambih bisnis di kuliner oge gitu. Janten diversifikasi lah istilah nama. Sekarang sabaraha pangaos kabaya ibu teh? Oh, nuhun ari kebaya benten-benten anu kangge acara undangan atanapi kangge wisuda sareng nikah oge benten. Janten ari soal harga di tinong kebaya sok aya standarna tapi dibantos tiasa sesuaikeun sareng budget oge tiasa. Janten harga mah relatif gitu tapi ya ari kangge nikahan mah misalnya di atas 5 juta gitu tapi ya kalau misalnya anu kangge undangan benten deui gitu. Basic mah dadasar tinong kebaya mah seueurna emang dijahit kebaya, desain kebaya sareng penyewaan gitu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nami Abdi Muhammad Burki Ibrahim di MIPA 4 sebelum MIPA 4 Bade naros. Nepi ka ayeuna bisnis naon wae anu nuju ibu kembangkeun jalankeun. Mohon sapertos nu tos dijalankeun langkung ti 15 tahun masih tetep kebaya sareng penyewaan sareng paket wedding kangge anu nikahkeun atanapi anu wisuda tapi ayeuna tinong kebaya oge aya bisnis nu sanes nyaeta ti kuliner. Tapi di kuliner oge abdi masih tetap ngajunjung budaya leluhur, budaya bangsa Indonesia khususnya anu Sunda. Janten ngadamel kulinerna teh soto Bandung karena nyaeta rada-rada prihatin soto Bandung teh anu sadayana terang anu terkenal teh bahasana teh Jawa nyaeta soto Bandung ojo lali ari tinong ngadamel soto Bandung entong hilap gitu. Kita kan bahasa Sunda atau arti Bandung mah janten kulinerna ngadamelna soto Bandung entong hilap. Nah selain itu abdi ngadamel oge minuman teh ice lemon tea nong. Janten masih aya sambunganna sareng tinong. Tapi ieu entehna teh alhamdulillah kamari aya saderek di Ciwidey nyandak entehna teh asli di Ciwidey. Janten tetep oge ngamumule kuliner di Sunda di Bandung nyandak di Ciwidey teras lemon nama di petani setempat gitu. Jadi Ibu, kunaon Ibu nambih bisnis sapertos kafe? Nuhun. Kafe ieu karena yaitu di bisnis wedding ayeuna karena pandemi kan dibatasinya. Janten ayeuna nu masih bertahan ya di kuliner dan emang di kapungkur tos cita-cita saleresna mah hoyong buka cabang di kuliner tapi anu masih tetep ngamumule ka budaya Sunda nyaeta
Abi aya bolu jadul cetinong, soto Bandung entong hilap sareng ice lemon tea. Bolu jadul cetinong eta sadayana ti kuliner cetinong. Nah di namikeun cetinong karena memang hoyong bener-bener ngangkat kuliner ti Bandung janten ditegaskeun deui ku sateu acan tinong teh kuliner cetinong janten langkung Bandung langkung Jawa Barat gitu. Awe atur nuhun. Iya sawangsulna. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Riza Pranandika. Abdi rek nanya lah. Jadi kan sekarang teh ke pandeminya Bu. Nah kan bisnis itu pada susah gitu. Nah kumaha teh cara ibu ngajaga bisnisnya biar tambah sukses, biar sukses di pandemi. Nuhun pertaruskeunna. Tadi atas diterangkeun satu acana abis selain ti fashion di kebaya aya oge bisnis kuliner supados pagawa-pagawa masih tetap tiasa damel di abdi janten anu biasana seueur orderan di kebaya pegawai janten ngebantosan di kuliner gitu. Nah kaleresan kuliner eta ngabantos pisan di masa pandemi ini gitu. Janten kan ayeuna abi ngadamel kulinerna nu packing atanapi kemasanna teh tiasa di delivery gitu, dikirim-kirim. Mangga nu sanes PSBB judulna di bumi wae, tapi kan ari mama kedahnya janten di Tinong Kebaya aya oge kuliner cetinongna janten tiasa di pesen alhamdulillah di kafe Lukba ieu kafe di sareng rerencangan di Unpad ngadamel aya kuliner cetinong si soto si air lemon tea sareng bolu gitu janten ya masalah anu pandemi itu tiasa diatasi lah istilahnya. Ya. Terus teh kan ibu ngedesain kebaya gitu. Desain kebayanya tuh khusus kebaya Sunda atau aya kebaya-kebaya lain kayak kebaya Betawi, kebaya Jawa atau lain-lain. Kaleresan ari kebaya ayeuna atos nasional sareng internasional. Ayeuna anu katingali Sundana teh ti riasan sareng aksesoris. Janten ari kebaya Sunda saleresna mah aya namina teh kerah Sunda. Kerahna rada kotak teras basajan, istilah basajan tuh sederhana tapi manis ya. Ari Sunda mah janten Tinong Kebaya ngedesain selain kebaya Sundanya kebaya anu seluruh Indonesia. Kebaya Sunda ayeuna katingali ti batik ti Sunda, aya ti Garut, aya ti Cirebon oge masih kan, ti Cimahi aya gitu janten ayeuna kebaya mah tos go internasional, modelna tos macem-macem, nu penting mah padanana batikna gitu. Terus ari kebaya Sunda katingali kebaya Sunda dina nikahan aya siger gitu, aya mahkota Sunda janten eta anu ningalikeun eta ti Sunda gitu ciri khasna. Ya makasih Bu. Mohon sawangsulna. Ayeuna abdi bade naras deui. Jadi pan ayeuna kan milenial teh fashionna teh tos bisa biasa dibilangna modern. Pun mun kebaya kan eta teh tradisional. Jadi kumaha cara ibu menarik mata para milenial teh kumaha? Mohon kaum milenial ayeuna
langkung condong ka warna-warna anu monokrom. Istilah monokrom nyasa warna janten soft gitunya, henteu moncorong teuing janten abdi ngadesain anu kebaya anu warnana disuka ku kaum milenial nyaeta ti warna langkung soft, teras model oge langkung praktis. Langkung praktis teh tiasa ditingali dina rok oge di kapungkurkan di biron, ayeuna tiasa di rokna didamelkeun span model clock gitu. Janten kaum milenial katarik karena kasayaan kebaya ningali desainna gitu. Janten sesuai sareng selera milenial oge, tapi tetap mempertahankan budaya leluhur. Mun ibu naon harapna ibu ngeunaan kebaya kanggo barudak ngarora zaman ayeuna. Kebaya teh ciri khas Indonesia, bangsa Indonesia. Tinong kebaya atos megang rekor kebaya terpanjang di dunia, atos diakui oge pernah pameran di luar negeri. Kunaon kaum milenial tertarik ngangge kebaya pasti kaum milenial oge da kedah ngangge kebaya, istilah nama umur hidup sekali kedah resep. kedah resep kedah resep karena itu ciri khas bangsa Indonesia lah istilah nama gitu. Kita kedah memulai budaya leluhur teh ti kebaya. Maknya ari nikahan ngangge gaun da kan orang Sunda ya, ari kebaya mah pastilah itu nak langkung saya di anggena gitu. Upami kanggo kapayuna utinong aya teu event-event atawa acara anu tiasa dibagikeun atau nu sanesna? Kaleresan mun teu aya halangan di bulan Februari ieu aya pembukaan Sundalen teh alhamdulillah aya oge anu gaduh tempat objek wisata ngakhususkeun kangge kaulinan budak Sunda di ditu sareng mamun orang Sunda sadayana kumpul di ditu. Janten tinong kebaya sareng kuliner Citinong dipanggil lah istilahna kangge ngisi acara di ditu khusus kaulinan orang Sunda gitu. Lamun prestasi naon wae anu tos kahontal ku Bu Tinong salami perjalanan bisnis desain ieu? Prestasi alhamdulillah pernah diangken ku kerajaan Malaysia kangge pameran di Malaysia, terus pernah ngiringan pameran Singapore Fashion Week, terus oge janten nyepeng rekor kebaya terpanjang sedunia 60 meter. Terus prestasi-prestasi kecil dan besar tuh tergantung anu nilainya. Janten ya ari abdi pribadi mah alhamdulillah sadayana oge bade klien puas oge itu termasuk prestasi gitu. Nuhun Bu. Salangsulna. Di bade naros. Naon harapan ibu kanggo bisnis ibu di masa kapayunna? Harapan pribados bisnis pasti sadana oge hayang makin dikenal, makin
sukses sareng misi visi tinong kebaya oge memperkenalkan kebaya ke dunia luar di medsos janten abi khususnya teh hoyong kaum milenial gitunya dipergunakan medsosna kangge ngamumule budaya Sunda nyaeta kebaya kulinerna janten tetiasa nyalira kedah rarameon rareongan orang Sunda orang Indonesia nya ayeuna mah kan sagalana teh via internet ngabantos ngabewarakeun ka dunia supaya langkung cinta pada budaya Indonesia gitu khususnya kebaya sareng kuliner seperti soto bolu jadul tapi itu mah khususnya ya sementara masih seueur nu kedah digali di budaya-budaya Sunda teh gitu. Pesan-pesan naon nu hoyong ibu dugikeun ti kabaya-kabaya nu ibu desain? Pesan-pesan di kebaya saleresna tiap kebaya tuh didesain tergantung anu pesen ya janten aya nu pesena hoyong tampil seksi aya anu basajan anu sederhana anu elegan janten tinong kebaya khususna ciri khas tinong kebaya elegan multifungsi kebaya teh janten ayeuna tiasa diangge hadapna sareng lancingan panjang sareng itu janten kebaya teh sanes sesuatu anu ribet anu riget gitu janten anu bade dibewarakeun ka sadayana ya insyaallah dibantosan ku adik-adik di SMA 3 ieu ya dibantos supaya kebaya tuh sanes sesuatu anu old fashion gitu sanes sesuatu anu tos ketinggalan zaman janten kebaya teh abadi ya kayak nikahan atanapi tunangan anggelah kebaya gitu jantan sahadeui anu ngamungule gitu mun teu bangsa Indonesia. Iya. Tur nuhun Bu. Sangsuna. Ibu aya pesan-pesan buat barudak-barudak ngora sekarang zaman-zaman sekarang budak-budak generasi baru gitu nanti kebaya-kebaya atau mana-mana generasi milenialnya kasebatna anu baru teh tetep kedah ngangge kebaya entong hilap kebaya teh saya tiasa katingali nyundana katingali geulisna eta teh tina kebaya manglingna tina kebaya janten entong isin anak-anak muda ayeuna entong hilap kedah ngamumule kedah ngalestarikeun budaya Sunda yaitu kebaya gitu janten ya pesan ti abi mah kita teh kedah aya jati diri eta kebaya oge salah satuna jati diri Indonesia jati diri orang Sunda oge gitu terus ya terus Mbak iya